أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Tak urang saya pakai maca Quran kurang di bulan Ramadan maceli urang ngadengekeun bacaan Al-Quran daripada hees manis daripada urang mun bentak urang bakal ngalayang bae mun bentak urang neuleut TV bae mun bentak urang teh bakalna kitu ngobrol maning hees kunci lawang trek gas hudang-hudang ke pas adzan maghrib karak aman. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Ramadan teh ngabogaan magfirah jeung rahmat. Bulan anu pinuh rahmat jeung magfirah. Nu mun urang asup di bulan eta sorga bae geus. Ya Allah. Lantaran ketika urang aya di jolo bulan Ramadan, kemudian urang puasa di bulan Ramadan, hayang nyaho kahebatan rahmat Allah jeung magfirah Allah. Cek Sidina Umar, urang robah ka dieu, robah urang doa. Robah urang doa. Urang lempang urang doa, lempang urang ngadoakeun cek Sidina Umar, cak lempang teh mudah-mudahan Gusti lantaran abdi ieu lempang lain salempang-lempangna dibere kakuatan ku Gusti hampurakeun Gusti ieu Zaid anu keur lempang ngadoakeun sare hees ngadoakeun hees cak hees teh Gusti lain sahees nahan lapar jeung dahaga Gusti hampurakeun ketika wudu cai ngocor cai ngadoakeun cak cai ya Allah ya Rabb panghampurakeun jeung bere rahmat ieu jelema nu keur wudu atawa keur mandi wudu lantaran nyana teh nyaho kulage teu diinum ku nyana cai lalaunan ka kemuna ge lantaran menghargai tuan ya Allah ya Rabb panghampurakeun cai begitu badahanana ka masjid lempang geus kadoakeun begitu asup ka lawang masjid teh ngajerit ka Gusti Allah ya Allah ya Rabbi di jero lapar jeung dahaga masih keneh nyana sempat berjamaah geus Gusti teu ridho kula macak lawang masjid teu ridho lamun masih keneh ieu teh panghampurakeun jeung pangberekeun sorga Gusti lawang masjid encan datang ka jero lawang geus kajerit nu mantak saya ada ka lawang masjid urang guru kikian nuhun lawang nuhun cak nu teu nyahoeun teh waduh budak ngaji ka Cilowok jadi kieu teh budak mantak urang Iran Syiah lawang masjid teh di kieu-kieu sabenerna mah salah teteh beunang henteu kudu dikitu-kitu ngan nyana nyaritakeun kana ngomongna lawang makam di jerona aya Sayyidina Husain setiap jelema nu negara ka Sayyidina Husain lawangna bae kan ngomong negara ka Sayyidina Ali lawang kan geus ngomong ngan nyana dipraktekeun haju sujud di lawang iyalah salahna urang Iran urang ge tah lamun nyaho ka caritaan Sayyidina Umar kan ngaromong mang mentakeun hampura ka urang ngajerit di lawang masjid ngajerit urang lamun dibukakeun hijab moal kuat urang ngajero mang mentakeun hampura atuh deuk nanaon di samping eta lain sakadar sakitu kumaha cak lawang teh Gusti di sampingnya na dibere bidadari nu biasa pangberekeun bidadari nu luar tibatan eta lamun can dijawab ku Gusti Allah lawang masih ngajerit keneh bae mantak cek Gusti Allah geus ulah ngajerit tuh deuleu barang di deuleu karak cicing lawang
cicing lawang mantak aya kacaritakeun jelema nu ngimpi di bulan Ramadan kapanggih ujung kesenangan surga istana cai ngocol makanan minuman dan lain sebagainya teu kebal nyala keur cicing di sisi kali aya awewe Masya Allah gelis jasa hese nyaritakeun nama gelis kutilan cedaan pan awewe urang mah sanajan gelis ge coba ge pitak ge aya bae gelis jasa nyana kan maca langsung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah di jero ngimpi itu ge sarua asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah cak nyana kok maca la ilaha illallah kula ge sarua hamba Allah percaya ka Kangjeng Nabi percaya ke Allah percaya ka Kangjeng Nabi Muhammad neng ieu teh gelis amat sih kula dipersiapkeun jang kakak aduh yalah di jero impian geus teu kuat jasa langsung ngarawe mundur nya sit dirawe mundur pacana neng jeung kakak tapi pada belum saatnya nanti setelah engkau wafat baru ketemu dengan aku yang asli hudangnya begitu hudang Masya Allah sengit na aya kene kadeureuleukeun kene langsung ngadoa ya Allah lamun memang bener eta widadari jangkula kula paehan geus teu kuat kula mah teu sanggup hirup di alam dunia riweuh loba nu demo Gusti mendingan kula mah geus hijikeun jeung nu eta bae langsung diijabah balepak bae teu kuat jasa tak ieu keur carita tadi itu puasa Ramadan lain lalagaan Masya Allah puasa teu dahar teu nginum gampang lantaran kagampanganana budak leutik umur 7 tahun aya nu kuateun budak leutik umur 8 tahun loba nu kuateun budak leutik umur 10 tahun loba nu kuateun lamun budak leutik umur 12 tahun bae kuat 10 tahun bae kuat 7 tahun bae kuat atuh kumaha urang lu gede kuat apa budak puasa orok-orok ke kuat yang heuy bae budak datang ka magrib urang sarua yang heuy datang ka magrib naon bedana jeung budak puasa orok puasa nomor kedua mah muasaan mata ajak puasa mata di samping teu dahar teu nginum teu jima mata urang ajakan puasa ulah dula deuleuh kanu dilarang ku Allah ceuli urang ajak puasa ceuli ulah ngadengekeun nu dilarang ku Allah irungna geus kieu jangan buat lauk asin hayang geura magrib bae sabir lauk asin tapi lain deui mah gabusieum asana jelema mah diteureui nah ulah hiru urang teh ulah Masya Allah ajakan puasa mata urang ajakan puasa celi urang ajakan puasa sungut urang ulah datang ka gibah ulah datang ka namimah ulah datang ka kidib jeung sajabana leungeun urang ajakan puasa suku urang ajakan puasa tah nu hese di samping teu dahar teu nginum teu jima ieulah ngajakan puasa anggahota urang mata urang geus make maca Quran urang di bulan Ramadan mah celi urang ngadengekeun bacaan Al-Qur'an daripada hese mending daripada urang mun bentak urang bakal ngalayang bae mun bentak urang ngeuleut TV bae mun bentak urang teh bakalna kitu ngobrol mending hees kunci lawang trek gas hudang-hudang engke pas adzan maghrib karek aman inget ka uwa bae didoyong wajib noh kita kitunya nama teh sare ke hudang zuhur sare deui hudang asar sare deui hudang maghrib ke isuk kitu deui
cek pamajikan aing masa tahun guys puasa kos gitu kuat cek puasa si kos gitu ngaringku puasa kos ngagatem daripada maksiat teh kos gitu puasa teh ieu hese ge muasaan ieu tah disebut puasana saumul khawas mata ajak puasa ku urang ceuli ajak puasa irung ajak puasa lamun puasa model kos kaya kieu model kos dedahar teu nginum teu jima ieu kabeh diajak puasa mata ceuli tah ke tanggal 27 Ramadan sakumaha Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar urang bakal dibere ku Gusti Allah Lailatul Qadar iyalah anu dibadam-badambakeun ku jelema Lailatul Qadar di bulan Ramadan ayana di bulan Ramadan ulah sok ngomong sambarangan budak aing dulu Lailatul Qadar ka di bulan naon Syawal ini salah aya bulan aya Lailatul Qadar bulan Syawal Ramadan itah muasaan mata ceuli irung tah abah mah keur zaman di pondok keneh kaget dicerita abah di pondok keneh brak pondok muka kakula bebeja masyaallah eta lah tanggal 27 Ramadan belah dieuna keur diimah di dieu kabeh perasaan nanaon terakhir eta teh naon garang-garana jempol suku beureum diwudukeun ge barak-bak terus becaang lain beureum caang sinar kaget keur wuduna mah biasa kene wuduna pas ka suku jempol cahayaan sinar kaget eta lah malam tanggal Lailatul Qadar ieu puasana tah urang tah ti kuari gerege belajar ti kuari coba aya mah TV kurang kasih sisikeun geus ulah renyak-renyak ganti gitu kede HP puasa ti HP bagus jago puasa HP bagi aya nu puasa ngomong teh naon teu set ka dieu geus kieu dikenal pe di ieu ge gara-garana di non di ieu mah motor klakson eleh motor ge eleh ngeun goblok budak teh rek minggu nyana tetep aya di goblok-goblok ge kieu mobil titit enar ka tengah kenal mah tolol eta kuari mah kos kitu teh embung biasa ieu teh embung jasa tinggalin tina lagu-lagu jeung sagala rupa tah lamun hayang urang puasa anu mantep ulah hayang nyawa coba awak urang teh bebe jaga pamajikan kakak neuk di jero kamar we keluar zuhur keluar asar ke keluar maghrib nya bo kak asana kakak jadi putih kayak kieu kak seolah sok kitu atuh ka aing sugan we kula rada resep kakak hideung bukan kayak gitu bayarannya putih kok saya negeri kan putih kena tak udah kayak gak jajal coba kos gitu tak tapak ngarana puasa teh jadi puasa nomor kahiji mah puasa awam nomor kedua di samping teu dahar teu ginung teu jima teh muasaan anggahota disebutna puasa khawas aya deui puasa khawasul khawas mah puasa make kolbu selalu ingat ke Allah nya nama batal nah lamun teu inget ke Allah batal asal teu inget ke Allah batal iyalah para mursalin para nabiin hese tah kos kitu mah nah ieu puasa khawas ge lamun mata dipake neuleuh nu dilarang ku Allah batal khawas ngaranna ceuli dipake ngadengekeun anu dilarang ku Gusti Allah batal nah teh kos kitu urang mah mun dahar batal mun nginum batal eta ti jam sabaraha datang ka jam sabaraha oh atuti mimiti fajar sodik datang ke guru busyamsi teh surup panon poe tuan lamun datang ke peting panon poe teh surup kumaha cak Imam Hanafi taingan tadi cicing bae atuh sia mah bagusan cicing sebenarnya mah geus guru tanya geus sia geus balik
siapa nanya kos gitu. Orang bangsana aya kuari gemin atuh aya. Ya Allah ya Rabbi segala nanya mun datang ka peuting teu surup ku wah itu beres sih bae. Tapi aku diamankeun ieu bae. Tabasar wajeng jelema anu ngisang ai ngisang kelem geus ngisang kelem bebeja ka Imam Hanafi tuan kula ngisangna di mana di kali carana kelem kula maju asana ieu encan bersih bae teu kudu kumaha eta oh teu kudu ngisang jeung teu kudu salat nyana ngalamun bae kieu masa teu kudu salat soal ngisang onam teu kudu salat teu kudu geus kula salat kulantaran nyana kaget nu mantak kula teu kudu salat ih nu mantak teu kudu salat maneh edan hah pan kula edan emang kumaha iya teu sia teu edan kumaha sia ngisang nage haju kelem sanggeus kelem maju perasaan sia encan keneh bae atuh komo mun make naon mun make gayung atuh sia mah kelem bae boga perasaan sia teh encan ngisang edan sia ngaranna teu wajib salat sia mah kakarak nemahnya orang penyakit waswas mah kos kitu tah enggeus sebenarnya mah lamun aya waswas asa eueuh bae Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah asa eueuh pan Allah teh berarti asa eueuh tah geus ulah salat sia mah mending cekel kan sia teh kudu salat emang kudu edan sia mana yang edan sia salat ka Allah ai Allah di mana ai Allah di mana sia neuleuh henteu ka awak sia atuh neuleuh cekel ku sia cekel aya awak sia aya dina Al-Qur'an wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid cak Allah aing leuwih deukeut tibatan urat gegerong dia ka awak dia bae ge kadeuleuh karagep ai Allah leuwih deukeut tibatan dia henteu karasa keneh edan sia mah tah mun aya waswas mendingan kitukeun bae geus edan sia mah ka dieu geus teu nyahoan tah Allah nu ngagerakeun urang nage Allah kunaon Allah-Allahan bae Allah 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 ieu hiji jeung nu ngisang tadi tah geus sia ka ditu baris du edan sia ka ditu geus nu ngisang asa can beres sia takbir can beres ka ditu ngahiji sia ka ditu salat baris nu edan nah balikan deui eling po teu masalah nomor kedua mukhtar teh artina karep sorangan pilihan sorangan jadi berarti lamun dipaksa atuh teu batal Zaid bulan Ramadan puasa haju dipaksa tita dahar nah eta dipaksa tita dahar teh datang ka batasan mana datang ka teu batal lamun dipaksa aya dahar sia lamun teu dahar ditembak sae keing bah ayo calangap sia haju calangap sorangan diasupkeun batal tah sebab naon calangapna kan sorangan nang urang kan calangapna ai dipaksa mah ulah calangap teh kumaha badar sia mun teh tembak sia bae ayo cicing bae tah lamun geus dibukakeun ku nya set aju diasupkeun didorong teu batal teu batal terus ka didorong ka teurik ka dieu lain neuri ka teurik oh ka jelema titah jima sia mun teh awas bae aju morosotkeun calana batal tah mah kudu kumaha diporosotkeun calanana awena ge diporosotkeun haju dititah jima diasupkeun teu meunang robah lamun robah ngangkat atuh batal berarti kahayang sorangan kan nah lamun diangkat-angkat mah kitu tah set sia mah ka mana bae ngaji fikih mah kos kieu teh kumaha tuh jadi kuduna lamun dipaksa jima hayang ulah batal puasana ulah robah-robah cicing bae nah terus ayo udang mah lain deui tah mah dina birahi udang ngan lamun memang haju nyanang mau mukakeun calana sorangan karep berarti batal atawa sageus diasupkeun haju nyana robah-robah batal ulah robah tahan teu batal Masya Allah hiji eling inget dua kudu karep sorangan tiru ulah
ghairu jahilin ma'dzur ulah bodoh ma'dzur teh jelema karak asup Islam sapoe haji Ramadan atawa karak saminggu budak asup Islam karak saminggu baca nyaho aturan-aturan puasa sugan teh mah cakeun lama puasa teu dahar mun aya jelema menang dahar atawa sugan teh mah puasa teh ti isuk datang ka zohor atuh macam-macam bodoh ya ngaranna ge bodoh ngaranna ge Kristen Katolik Buddha kok sudah dan sebagainya harak asup Islam encan nyaho aturan-aturan puasa hajunya na dahar hajunya na nginum padahal mah puasa jana boga jam-jam tertentu caknyana teu batal sebab ma'dzur atawa jauh ti informasi kiai wari mah eueuh tapi baheula mah di kutub dah jauh ke informasi kiai wari mah eueuh mana tuh nu eueuh informasi kiai tentang syariat di Amerika di Australia di Eropa eueuh anu teu katotor ku informasi baik langsung media baik cetak modem elektronik geus daratang kabeh araya kabeh geus eueuh bodoh ma'dzur lain nu anyar asup Islam tuh nomor kalimana imun nu puasa termasuk kana rukun nomor kahiji kudu niat mun teu niat teh jadi nomor kadua kudu kasupan naon beteungna baik benda makanan atau minuman atau jima nomor katiluna rukun puasa adalah shaimun nu puasa Faslun la yajibu ma'al qada'i shaum al-kafaratul uzma wa ta'zir 'ala man afsada shaumahu fi ramadan yawman kamilan bi jima'in tam athima bil. Iya bahaya ya. Wajib qada, wajib kafaratul uzma. Kafaratul uzma teh ya ta quraqabatin mu'minatin bila iwadin. Salimatin anaibin ngamerdekakeun budak anu teger nu salamet tina cacat masyaallah eueuh urang abid amat uku mahal-mahalna eueuh lamun eueuh kumaha tuh ganti mere sedekah sittina miskinan 60 miskin naon ieu di bulan Ramadan ngahaja-haja ngalaksanakeun sosonoan jima jeung pamajikan ngahaja inget dina keur puasa tadi makan teu inget poho eueuh masalah kuari mah ngahaja inget jana keur puasa haju inget keur puasana inget di bulan Ramadan di luar Ramadan teh di Ramadan kemudian nyana jima jeung pamajikan anak doraka jimana tur wajib qada di samping qada wajib kafaratul uzma ngaberdekakeun budak atau amat anu hebat anu salamet tina cacat lamun eueuh shaumu syahrain mutatabi'ain puasa berturut-turut 2 bulan berturut-turut teu meunang eta mah teu menang batal 2 bulan berturut-turut jelema datang aduh cilaka Gusti Rasul aduh cilaka naon mane cilaka aduh cilaka kunaon sia cilakaan aduh sakira teh kula kabolosan kunaon kula jima oh tuh masalah tuh jima dulu na ingat oh ingat tuh masalah geus bae cak Kangjeng Nabi taku raqabatin mu'minah mereka tuh di mana kula boga duit atuh mun boga duit lah gampang teu boga jang dahar gesek ayo eta abid anu kos kitu mahal jutaan wah itu kuat itu bisa meuli abid ba puasa bae sabaraha bulan tuan syahraini mutatabi'ain 2 bulan berturut boro-boro 2 bulan ieu ge sabulan kieu ieu ge sabulan teu kuat atuh kalau mun 2 bulan sakira teh moal kuat kalau mah geus bae atuh ayeuna mah mere sedekah 60 miskin sitina miskinan likullin minhum muddun min ghalibi qutil balad al mujzi fil fitrah 60 miskin saurangna
dibere make kadaharan kutil balad mun di urang beas anu nyukupan kana fitrah. Nah jadi berarti 60 mud. Tuan amun aya mah tuh 60 mud atuh teu hese kula mah ieu jang dahar ge hese. Masyaallah jak Kangjeng Nabi jelema susah jasa jima deui aduh aya bae. Kangjeng Nabi langsung ka jero keluar deui mau korma ya geus sedekahkeun ya jang sae sedekahna jang jelema susah geus sedekah ka ditu ya sieun kaparat teh ngaranna ya jang jelema susah tuan atuh pan di Mekah ieu kayak di Madinah eueuh deui numpang susah deui wati kula numpang susah deui wati kula kumaha ieu geus dahar ka ditu kok kabehan ka ditu aman zaknya alhamdulillahirabbil alamin tah masalah ai susah jasa mah ngan ulah sok nyieun-nyieun sia da ieu mah kasimpulanna lamun aya jelema di bulan Ramadan jima jeung pamajikanana kemudian ingat ngabatalanana ku jima wajib qada wajib kafaratul uzma bahaya gede sing hade kumaha mun kieu cenah kiai ingat ieu bulan Ramadan ngan teu kuat jasa ngan nginum heula ngabatalana ku nginum karak jima eta mah ngan wajib qada doang ngan dorakana sakolong langit ada jasa teh mah dorakana tapi ku Allah diampura atuh Allah mah babari ngampuran Allah mah atuh geus kitu kumaha atuh kumaha siapa endek apa moal tah ulah ya ngan lamun ngabatalana ku jima wajib qada wajib kafarat lamun ngabatalana ku lain jima qada doang teu wajib kafarat. Nah hiji tegaskeun tah si hade sok aya bae tapi unggal tahun ieu sok aya bae unggal tahun nu lapor ka imah duh kiai cenah kunaon kula kabolosan naon jima jeung pamajikan ingat sia ingat ji atuh nanaonan teu nanaonan kikituan ya macem-macem bae aya bae panganten tapi lolobana mah nah geus kitu bae hiji tah nomor kadua nya wajib qada nya wajib neruskeun puasa teu meunang batal awas nya wajib qada nya wajib imsak teh neruskeun puasa teu meunang barang dahar sambarangan aya sabaraha aya genep hiji puasana di bulan Ramadan di lain Ramadan henteu kajelma nu ngahaja-haja batal zaid di bulan Ramadan ngahaja nyana zuhur dahar nah ieu doraka ngan wajib qada wajib imsak jadi engke dorakana double nya doraka lantaran buka nomor kadua doraka lamun nyana haju henteu imsak lah aing mah teu puasa ieu ke nginum deui ke ngarokok ke nginum ta double mun dahar doraka wajib qada ngan wajib imsak sanajan nyana dahar wajib kudu ulah barang dahar deui nginum ulah nomor kedua bagi jelema anu ninggalkeun niat ti peuting fil fardi zaid peuting teu niat sakumaha tadi padahal mah kapan wajib ngalaksanakeun niat poho nyana teu niat imah ngahaja wa imah poho peuting teu niat berangna status teu puasa wajib qada tur wajib teu meunang barang dahar Izat pentingna teu niat berang status teu puasa tapi berarti teu meunang ngadaharna naon kos nu puasa bae tur engke wajib qada. 2 nomor katilu jelema sahur nganyangka bahwa penting kene fabana khilafu kizae dudang barang urang neuleuh jamna kakarak setengah 4 mantap langsung dahar sahur tenang be nyana tenang sahur nginum anu ngopi heula jadi ngopi ngarokok geus beres kadang ya jiji mah isuk-isuk mah ih suara kotok isuk-isuk mah dibuka ku nyana ya Allah geus caa masyaallah jiji neuleuh deui nyana ka jam setengah 4 beuh orang jamna batuna pae ya Allah ya goblok sia jam nipu sia kain
Masya Allah setengah opat kene bahaya orang kita tadi. Nah berarti nyana nyangka berdasarkan nilai jam atau berdasarkan perasaan nyana penting kene nyana sahur disangka ku nyana geus penting padahal geus isuk-isuk. Berarti kan nyana status teu puasa nyana wajib qada tur wajib imsak teu beunang nyana aju sangeunana nyana. Tuh nomor kaopat sabalikna ieu mah buka disangka geus magrib pabana khilafuh lantaran cuacana rada redup-redup aju aya budak ngojok-ngojok lalai. Nah keluar lalai kolot baheula mah kan asal geus aya lalai magrib. Lalai mah baheula konsistennya mah istiqomah. Tilo keluar lamun can magrib eta lalai baheula. Masyaallah paharaja saya eta lalai baheula mah. Bisa dijadikeun anggeran eta teh ku ulama jeung ku kolot baheula. Asal geus aya lalai magrib berarti jeung hebatnya eta lalai baheula. Baheula mah di zaman baheula nu mana eta? Di zaman baheula nu beurit sieunneun ka ucing. Kuari kan dibalik kuari. Ucing sieunneun ka beurit. Ucing asal aya beurit we. Oh, nyana ngobrol jeung baturna. Kita lari yuk. Kenapa ada berit? Sieun kuari ada berit. Ya zaman dibalik kuari mah. Keur ieu mah urang sieun ka polisi. Kuari mah polisi nu sieunneun ka urang. Jadi dibalik kuari mah. Kuari mah urang berani ka polisi. Sebab polisi teh geus teu istiqomah. Henteu konsisten. Lain wayah niup priwit ditiup pae ku jana. Baheula mah kan aya aturanana niup priwit teh. Nah, deule-deule oi mah tatangga tilok baheula mah polisi baheula oi mah tatangga wau aing izin lamun teh menyetop. Oh, ieu mah jelema lain deui. Henteu tah. Kuari mah deuk saha tah deuk saha. Tret. Bangun teu neuleut ka urang. SIM. Waduh, Pak, lupa Pak enggak ke bawah, Pak. SNK. Waduh, lupa Pak, enggak dibawa, Pak. Cek manehanana teh KTP. Sama lupa Pak, enggak ke bawah, Pak. Kamu enggak punya otak ya? Sama otak saya juga lupa enggak ke bawah, Pak. Sial polisi geus seri goblok meureun. Iya, Pak, Bapak juga sama otaknya enggak dibawa juga, Pak. Wah, ya bener teh beres ya bener. Nah, eta zaman baheula mah polisi masih jala lujur kene. Wari wallahu a'lam dibalik wallah. Tak. Kiai ge baheula nu ngaran kiai teh kan nyekelan tasbih. Kiai baheula mah kan lamun dikir ka tasbih siwak eta kiai baheula asli berarti kiai beneran. Kuari Ki Fudoli di dia HP 3G. Di dia BB. Diceli Oppo. Eta lain kiai tau kiai tau kos gitu mah. Ih, atuh bupati olam nya mamawa HP ge jaringan-jaringan kenegaraan. Hei kiai naon tuh? Ya, geus pokona asal kiai mawa HP leuwih ti 3. Kiai cacak sia tah lain cak aing. Aing mangan stoser doang aing mah. Nah, ieu mah di akhir zaman atuh mangga-mangga bae teh kepentingan masing-masing ye. Nah, ieu mah keur carita jelema buka disangka geus magrib. Bukalah nyana. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nggak mau buka, geus. Mantak buka, lalai. Geus pas suliwer. Eta mah si Udin tadi ngojok-ngojok. Nu bener sia, kuku lagi dilarang, sia ulah sok ngojok-ngojok kos kitu. Loba nu kene make anggeran lalai gara. Aju ka luar eta mencan magrib deuleu jam. Kadang deuleu horeng 20 menit kene. Ya Allah, sial si Udin goblok biasa. Asa diojok-ojok. Nah eta teh nyana buka dianggap geus magrib. Padahal encan wajib qada. Tur nyana ti harita teu meunang barang dahar ka ditu ka magrib. Kagenep kalimah alaman banalahu yaumul salasi Syaban annahu min Ramadan. Dianggap tanggal 30 bulan Syaban keneh ternyata horenganan geus ru'yat. Nah ieu sami nyana nyangka tanggal 30 bulan Syaban annahu Ramadan disangka kumanehna Ramadan padahal mah lain ieu sami wajib qada. Nomor kagenep alaman sabaqahu ma'ul mubalaghah
min madmadatin wastinsyak ngala wudu sunah ka kemur sunah ka irung ieu madmadah ngaranna ka kasungut ka kemur madmadah bahasa Arab fikihna ka irung istinsyak ngaranna urang kan lamun di luar Ramadan sunah ngala wudu set sudah komo lamun aya haji pendi mah kalau sunah muakkad dah mamin. Nah, ka irung istinsak tuh. Sero. Eta teh di samping ngabersihan irung aya makna medis. Ngabersihan komo mun datang ka otak maka dia. Nah, eta datang ka dieu eta teh bersih otak teh bakal ku cai wudu tapi lain deui cai wudu. Nah, sebab hiji-hiji dah benda kabeh ngomong kan cai ngomong batu ngomong tanah ngomong kayu ngomong kabeh urang tuh ngomong ente nyaho hayang nyaho ngomong di mana dalil Kangjeng Nabi Sulaiman mah kabeh bisa ngomong Kangjeng Nabi Sulaiman bisa ngobrol jeung benda-benda bisa ngobrol jeung setan bisa ngobrol jeung jin bisa ngobrol jeung angin berarti kabeh ngomong lamun urang dibukakeun hijab bakal Kangjeng Nabi Daud Kangjeng Nabi Daud batu ngobrol jeung Kangjeng Nabi Daud bawa dia jang nimpak Raja Jalut ngomong Kangjeng Nabi jeung batu-batu juga assalamualaikum ya Rasulullah dan lain-lain sebagainya kadenge tasbih nah iya kan kadenge kabeh ku ahli Allah mah berarti kan ngomong urang ngala wudu cai ngomong cai teh ngomong bungaheun nyana ketika urang make cai make ngala wudu ya Allah ya Rabb emang aing diciptakeun jang ibadah ka Gusti Allah. Nah, nyana bunga. Nah, dipakai kurang. Dipakai istinsak kada. Datang ka dieu. Cai teh jadi obat. Tapi lamun lain wudu, lamun lain wudu can pugu jadi obat. Eta lah keistimewaan wudu. Nah, sok deh. Datang kan nyegrek coba. Kak. Nyegrek. Tapi lamun geus biasa mah. Nah, ieu di luar bulan Ramadan. Di bulan Ramadan mah ulah. Ngala wudu dah tukut bae. Kejadian di bulan Ramadan, okos lain Ramadan. Ka dieu. Ka dieu. Ya. Cek kira kumaha ieu geus ka dieu. Tah, ieu kan jadi mamala. Jadi jelema wudu nu ukuranana sakadar sunah doang mah ala kadar doang ai praktik kencengkeun kunyana wari ka telanjuran asup ka dieu katikoro batal tetep puasana tur wajib qada imsak wajib cing ada tah wudu di bulan puasa mah kitu keneh ka irung katari ka jero kan katil THT kan THT tenggorokan hidung telinga THT telinga hidung atuh nyawan aing siang ke ngabejaan ka aing mau pati-pati nyebut THT ya odob sia nah iyalah tadi ke jero kadi batal puasana di samping batal wajib qada wajib imsak tengetkeun si ade awas batal puasa biridatin kurida zaid puasa haji murtad kaluar ti agama Islam batal wahayadin jeung head hindun puasa barang datang ka zuhur haid batal puasa udah dilanjut ulah sebab aya elat nipas sarwiti di bulan Ramadan nipas batal puasa ulah dilanjut wiladatin jeung wilada bulan Ramadan sarwiti wilada batal wajuludin edan batal puasana walau lagotan sanajan sanalika sakedeung edan mah tetep batal biigmain jeung ayan batal wasakarin jeung mabok ngene tamat ta'ada bihi lamun ngahaja in amma jami'an nahar
lamun ayana jeung mabokna sapoe atawa ma'dhamun nahar lamun pertengahan genep 7 berarti 7 kitu jam igma ayan batal 7 jam mabok batal lamun memang ieu ayana jeung mabokna kitu seperti tadi tapi lamun ayana sakedeuk mabokna saeutik tetep batal. Awas kuarima wajib buka. Awas aya 4 perkara nu wajib buka, aya 4 perkara nu kudu buka. Hiji wajib, hiji buka na wajib kama fil haid wan nafsai sakumaha tadi. Nu haid wajib buka, nifas wajib buka, wiladah wajib buka sakumaha tadi. Nomor kedua ngan sakat datang ka iraha urang ngabebener diri nu jelas-jelas baheula nu jelas-jelas duit bank riba cenah moal maju nagara henteu rek ngamajukeun jeung ngamundurkeun nagara deuk nyalametkeun diri sabodoh negara mah nagara nyana nu nyarekel negara maju urang masa kieu bae negara mundur urang masa kieu bae nu jadi presiden geus sababaraha kali jeung urang mah dagang toge bae dirobah-robah urang kuat penting urang kuat nyalametkeun urang sok aya kiai-kiai anu modern ngomong oh tu mah haramkeun riba mah teu maju los jangan siap maju urang mah lain nyaritakeun maju nyaritakeun salametkeun diri urang ku urang ieu urang kuari keur neangan salamet jalan mana geus dibejaan ka Bandung deh lewat tol ka dieu endahan ka Merak deui ka Merak deui atuh ngagejebur teu beres kita ada Bandung maka dieu ye dek jalan Ciawi mangga dek jalan mana deui sia kos nyaho bae ti lokal mana ge belu aing mah ya di majlis dudah tuduh giliran di jalan nyasab malulu menang pakai hulu gitu. Ke Bandung ke Merak deh nyasab ngarang. Ayo coba lempeng-lempeng awak kurang teh ngajurus ka jalan anu ruteuna jelas menang Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah karim yara ringgis menang ka urang nahan mengantisipasi setiap anu ngamuk nu ngarusak jahat dek ngarusak ka diri urang atawa ka diri batu tahan gunakeun kemampuan urang ulah hat-hetot penca aya jelema giliran we aya penjahat umpat buang kawarah terapkeun penca di hareupeun penjahat baik nu deuk jahat ka urang maupun deuk jahat ka batu. Pokoknya kuari lamun urang nahanan penjahat waktu jang istirahat sebab penjahat ambalayah jasa kuat. Hayu gunakeun ka bisa urang. Bejana cenah puasa hizib beak hizib di puasa. Ieu penjahat makin loba. Tahan antisipasi. Tawadek ngarusak sebahagian anggota orang tetap jaga
urang rek belajar penca niatna endek ngaberesan penjahat atuh bagus belajar penca. Ulah bisa belajar penca yang mencaan satu ya kolot aing buakeun kampak wae pelit jasa aing mau moal kasasan dekat tarang abah aing blon teh majeul bagus mimiti ngagag kaca bah ieu naon ieu kampak leutik ye ka kaca ya di kieu-kieu nanaonan teh sia tas kaca tarang abah ji goblok sia mah mobil mendingan tarang tak mendingan melikeun mobil kakula sia nanaon lain nanaonan abah kawin deui cak abadat sial jasa ya anak ulah urusan kolot urusan anak mah hormat bae tetep ka kolot malam-malam mun aya batur ngomong kolot sia mah kawin deui urusannya anak tah mah tuh saya amat kayak aing nurutan ya uyah moal TS ka luhur dan aing mah make aturan kawinna sebab aing mah ngaji kira aja make aturan mun pamajikan aing geus ridho ka aing kawin deui malah nganteur ka aing karak aing dikawin deui datang ka kiamat sia moal tah mah kositu atuh mana aya we anu mempersilahkeun nyandung mah kabeh ge maling ulah bebeja kanu kolot raheut geus daripada raheut ulah bebeja kawin ieu atuh nya cak agama ge meunang kayaknya tuh siap aja dah waktu jauh-jauh mau anak we aing geus aya anak mah rek raheut rek henteu nah pajarna mah aing ngabejaan titah bae pae lain besi endek doang teu kudu bebeja aya awewe nu ka imah kula ceurik kunaon teh ceurik salaki cenah kawin deui teu bebeja deui cak atet duduk bebeja kumaha aduh Masya Allah mah urang ulah ngaraheutan tetep teangan ridho na untuk kebal-kebal wajar lagi ridoeun teh aya anu ngamuk jahat deuk memperkosa tahan Masya Allah di agama mah baik jana teh memperkosa berarti persetujuan atawa sama-sama ridho awawena ridho ditumpakan lalakina ridho numpakan malah macet awawena teh geus kebel ya kula mah sedekah bae teu kira-kira jeung sedekah beunang tetep haram teu meunang disodakoh-sodakohkeun nu kos kitu lain roti tamat lain apem Masya Allah tahan jadi di negara teh geus ulah aya bae secara konstitusi ulah aya di negara teh urusan perzinahan ieu lamun negara Islam pan negara urang mah lain negara Islam negara demokrasi dibombardir di Keramat Tunggak nyeun di Cikupa dialokasikan saritem di Beresan nyeun di Bojong kan teu beres tah tinggal tanggung jawab negara tah bata tinggal tanggung jawab negara mentak meujeuhna jang disape pamarentah ku mempersilahkan mengalokasikan deuk eueuh bae total tidak boleh
tapi lantaran orang mah lain negara Al-Quran, lain negara hadis, tapi negarana di urang mah negara HAM, hak asasi manusia. Selama saling membutuhkan jeung sama-sama suka, teu kena sanksi. Mun urang kamari ngadengekeun Syekh Aziz di Amerika, muringkak bulu urang. Sekolahan, mahasiswa eta teh kalaluar ti sakola saling membutuhkan. Awewe hayang ka lalaki itu, lalaki na hayang siap. Bahkan lamun awewe nah hayang lalaki na embung dibeli ku lalaki awewe dibeli. Ieu budak sakola di Amerika. Untuk kulah aju teu betah ge ke di Amerika. Aju pindah deui we ka dieu. Teu betah da bakat. Perzinahan ambalaya. Syekh Aziz bae Syekh Aziz sering nyana ke lempang padahal kan make jubah. Ceknya saya sering make jubah walaupun di Amerika memperlihatkan sosok Islam. Engke dijaga ku awewe. Ziz, saya membutuhkan kamu ceknya. Kalau suka ayo nyahoeun nya deh bae teh Syekh Aziz. Tetep bae ditawaran. Ditawaran nyahoeun nya teh eta teh pejuang Islam. Ditawaran, saya suka sama kamu, mencari ngomong orang mah, I like you. Aduh siapa? Pacar itu bisa bahasa Inggris. Nah, eta teh saya Aziz jaritakeun Masya Allah mengantisipasi kos kitu bae capek di Amerika. Capek. Tak iya tak Amerika tak seperti kos gitu kurang-kurang iman nama paingan salah sahiji anu tas balik di Amerika nyana ngomong kakula di Amerika lamun teu zina malaikat berarti kuloba-lobana aju kartu-kartu teh kartu-kartu di urang makan alhamdulillah masih kena susumputan di ditu mah kartu di dieu sabalikna ieu kartu teh atuh biasa bae 0 gede naon teh ngaranna 0 gede aju 03 aju 04 0 genep naon teh ngaranna tah parantisia lah sabalikna mah gambar-gambar porno. Masya Allah ambalaya di jalan di mana geus larangan urang ge nyadar lamun Amerika teh negara terusak di dunia tentang seks. Anu dipermasalahkan sama-sama suka tidak ada sanksi. Ketika seseorang balik, baik wanita maupun lelaki jarang mengetahui betul tentang orang tua. Indit, artinya indit yang menjauh dari orang tua lantaran mencari kebebasan. Di Amerika, Masya Allah dasih. Kos manuk bae asal geus bulu jarum, bulu centong hiber. Berbaik guys, percis manuk gareja. Iya gitu di Amerika teh. Seputar cerita tentang Amerika, tentang seks, ambalaya luar biasa. Ku hari ulah nyaritakeun Amerika. Indonesiaku, Indonesia tanah airku, ibu pertiwiku. Du benderana dikibar-kibarkeun setiap 17 Agustus. Indonesia Raya ku urang dibaca, Garuda Pancasila ku urang didengungkeun, Bhinneka Tunggal Ika dibahas-bahas, tetapi horeng anu sok macakeun Indonesia Raya Garuda Pancasila ternyata pengkhianat negara, korupsi maling aya di nyana, nembak penjahat aya di nyana nu sabenerna mah. Politikus teh ribut tembak maupun tembak langsung atau ditembak secara diam-diam. Negara jahat sebenarnya mah. Negara demokrasi teh seperti itu. Untung masih keneh loba anu berdoa ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Loba keneh santri, loba keneh ustad, loba keneh kiai ya aya salah mah saeutik. Korupsi paling duit salawat. Ya setik segedena salawat atuh. Ki Pudoli ge teh atuh biasa kos kitu.
tapi tekan tega rusak negara atau apa? Tega rusak negara letik lah. Tuh. Paling lamun ceramah ya gitulah. Letik. Tapi kan lamun negara, Masya Allah, iyalah efek tidak demokrasi. Seperti itu, lain negara Islam tidak dikikis habis permaksiatan. Tuh masalah ayo sabodo ge satu asal nu jalal lujur arah adil. Tuh masalah. Lain masalah berarti orang ridho atuh ayo bae bareuki jeung raresep mah. Ya urang mah tukang ngaji ieu. Artinya tukang ngaji bae urang ngaji, salat, akhirnya nama korupsi maling. Emang korupsi jeung maling sarua eta kene. Ngan korupsi mah kadengena serem. Teh nyahoeun urang lembur mah korupsi teh pajar bagus. Maling ke. Hendak urang ngadoa ka Gusti mudah-mudahan pamarentah urang dibere jalan lujur. Dibere araradi, dibere teu hayangeun kana dunia tarara saup. Tak urang kalau ngomongkeun tasawuf ka negara murid 10 urang. Mana nu tasawuf? Tasawuf teh pan intina meninggalkeun dunia. Mudah-mudahan pamarentah urang jadi tarara saup. Dek ngaminan saha sia? Saha nu tasawufna? Pugu mak kabeh. Pantak ketika aya pendidikan tasawuf di negara kula seuri bae. Teu hayang udah tagawara. Emang tasawuf kumaha? Segede urang hese tasawuf. Kumaha segedenya anak. Biarin ceuk rada deres we. Iya boleh lah. Rada deres teh sabaraha minggu. Urang ge rada deres ke kadituna mah kitu deui. Rada deres urang we ge sakedeung. Atuh komonyana. Nah, ieu di negara Amerika, Eropa, Australia seperti kitu. Ka uradi urang Indonesia ye sanajan demokrasi termasuk mini perzinahan teh aya isin. Di Amerika mah bapak jeung anak, anak jeung emak, jeung teteh, jeung adik, jeung bibi, jeung ua-ua. Eta kos itu. Masya Allah. Sajur Amerika. Urang sedengkeun ngiblat ka ditu. Urang teh ngiblat urang ka Amerika. Dagangan Amerika teh ya laku di Indonesia. Dagangan Quran mah dagangan Kangjeng Nabi teu laku di Indonesia. Tinggal ente rarasakeun bae. Milih dagangan Amerika Abu Jahal apa milih dagangan Kangjeng Nabi terserah ente. Ya urang kuari keur meuli dagangan Kangjeng. Ente kakarake ngadengekeun doang. Dibeli jeung dihenteu mah sabaraha ente. Dipake atau henteu. Cenah urang cara kamari bea tuh ngiblat ka RRC leuwih parah RRC tibatan Amerika. Lantaran Amerika mah aya Tuhan. Tetep sanajan salah-salah ge pangeran RRC komunis. Dibabat habis ujian aku komunisme. Urang boga sejarah di Indonesia, sejarah komunis. Lain lalagaan. Sabaraha pejuang urang anu dipejit. Sabaraha tokoh Islam anu dibunuh, dipejit. Indung dipejit, bapak dibunuh. Komunis. Ngiblat ke RRC seperti itu, ngiblat ke Amerika seperti itu. Atuh cenah urang kudu ngiblat ka mana? Tanyakan kepada rumput-rumput yang bergoyang. Atus ya urang teh kuari keur meuli dagangan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya anu bentak keur ngadengekeun, aya anu bari nundutan gitu. Sapira cenah teh tukang obat ieu ki uci mah cek eta teh. Adalah semua sia bae di akhirat sia awas baik sia. Nganggap kaing tukang obat sia. Atawa ngarusak harta. Lamun aya jelema ngamuk, ngarusak awak, ngarusak harta, ngarusak kitu parji.
ngarusak sebagian anggota, ngarusak harta, menang ku urang dipertahankeun andai kata dibunuh. Fa in qatalahu fala dhaman. Andai kata ku urang dibunuh penjahat, fala dhaman. Demi mempertahankan nyawa, demi mempertahankan harta, demi mempertahankan budi parji, demi mempertahankan sebahagian harta awak anggota urang undek dihancurkan, dirusak, kemudian urang menang gelut jeung nyana, paeh nyana, fala dhaman. Eueuh tumpah tempuh, eueuh katempuhan. Aman di akhirat selamat urang. Urang ke didakwa di ditu. Malaikat, ya, saya dibunuh oleh Ki Zaid. Cari Ki Zaidnya. Jangan Ki Zaid. Zaid, ini, ya betul. Zaid kamu membunuh itu, betul. Sedangkan al-qatil wal maqtul finnar, nggak dalilnya ada di itu. Pernah nggak ada yang berhenti ke fudoli, bari muludan ge. Nah, cek Ki Zaid, jangan sembarangan berdalil ya. Ini bukan negara dalil sekarang, negara jaza. Lo tahu? Kenapa aku membunuh kamu? Cek malaikat, emang kenapa? Wow, saya waktu itu mau ditikem malaikat. Apa itu tikem? Ya, malaikat kurang pengalaman, nggak tahu tikem. Saya disedekin. Apa itu? Malaikat bingung. Aduh, lu yang bener ngomong. Nah, kula waktu etakan dijaga, kemudian disedekan, ditikam, dibunuh lantaran alhamdulillah kula pernah di Bogor cicing. Di Bogor di mana? Dagang salak. Mal bisa pencak di Bogor dagang salak. Tapi alhamdulillah kula cicing di Cimande. Bisalah alhamdulillah datang ka kula tamat di Cimande. Kanyahoan tamatna kula pernah gelut di kolong. Bang hese-hesena gelut di kolong, Bang. Iya, alhamdulillah kukula dibalikeun bari dibacaan kukula fak ceger tampilin qaib. Hai, jadi kula dalam mempertahankan nyawa. Ayat tulisanna tuh jahe aman fala dhamana, cek malaikat fa in qatalahu fala dhamana. Maca kitabnya na geng di ditu. Ini yang pernah dibacakan oleh Keuci di majelis taklim nih. Nah, kalau orang yang ditikam itu kemudian membalas dan membunuh, fala dhamana. Tah, coretanana aya cek malaikat tafail. Hebat malaikat ngaji ya. Salah. Cuman eta kan keur carita secara global. Kuari kemusonif teh dek nyaritakeun secara rinci. Rincianana apakah ieu nu endek dirusakna teh nyawa atawa nu endek dirusakna harta? Ketika nu endek dirusakna nyawa, wajib kulang dipertahankeun selama orang mampu. Ukur ku urang, cek urang Karawang mah atuh kudu ngukur tangtung nyipat badan, ceng. Urang Karawang tah. Atuh endek gelut ge deuleu tangtungan musuh. Ai sia kuru bari bengek mah musuhna jag-jag warigas, atuh ngalawan tinggal ngalawan. Atuh sia nu modar. Lamun teh mah nu endek di rusakna nyawa, kemudian neuleuh musuhna teh gagah luar biasa. Urang lemah, nyawa tinggal nyawa kurang diperhitungkeun. Ieu lamun aing ngalawan aing bae. Tinggal ku urang kuari diperhitungkeun antara lumpat jeung ngalawan. Salametan mah kan urang kan neangan salamet. Dia akan selamat. Atau orang terbuka permainan pencasai 3-3 can boro-boro Cimande, boro-boro besi Jakarta, Cikalong, ayo Cikalong ngampi, itu bisa berarti. Nah, ayo kadole kurang musuhna. Di hadapan orang nih, lu lihat,
Pacar kieu mah teu pencat, teu bisa aing. Kadeuleuh bu berarti bisa pencai. Aing henteu. Tapi akal aing bisa. Sebab du boga penca ge hiji dua. Nu boga penca teh lemah nama ku dua. Hiji ku dilang ketek. Nomor kadua dicekal kajutna eta mah. Eta sakitu aing bisa geus kajian ku kumaha ge. Dua eta tah. Pokona kajian boga penca ge dilang ketek. Nyana dek nikem ku beres geus. Itu ge lamun bisa sia ngalang ketekna. Lamun leungeun sia ditikem. Kan ai penca mah ujung-ujungna mah lain penca. Gelut mah lain penca lain. Hiji keberanian. Sanajan urang boga penca 100 penca, tapi wawanen atuh penca tinggal penca cara si eta. Teu naonan. Tapi urang teu boga penca, boga wawanen. Awas dia. Awas siapa ieu? Berlaga seperti nu boga penca. Sieun batu. Waya gelut penca kalabur kabeh. Gugos mah eleh. Jelema kumisna buada jasa. Ade mata beureum. Geus kieu. Itu boga penca kan leutik awakna. Yuk gede. Naon sia? Hampura. Iya. Jelema leutik boga penca kikieuan. Ngomong naon sia. Jadi teu kaawakan ngaran. Tapi kan eta mah urusan masing-masing. Ieu mah kieu. Urang teu boga permainan, itu boga penjahatna boga permainan. Salamet kene ngalawan apa salamet kene lumpat? Teangan salamet. Atawa ketika urang galungan jeung nyana, menang urang. Begitu nyana hudang deui pistol, cegah. Nandakeun bahwa aya peloran. Kan pistol peloran mah dikeun, ayo gua tembak lo. Peloran eta. Asal anu aya peloran makan lain gitu. Set, dak. Rumus eta kos itu. Rumus pada lo bapak pestolan gua nih, Pak. Set, gua tembak lu. Kok mau ngomong gitu, Bah? Tuh naonan. Tapi lamun set, dak. Ampun. Dah. Ayo nu kieu. Set. Dar, ayo. Darda sungut. Ayo lu. Tawa percis kos pamalingan teh. Pamalingan ti peuting, baru ti peuting teh grubak. Cek nu boga imah teh asal apa? Pamalingan teh ucing dah. Meong. Goblok pamalingan si meong. Meong. Suara jelema teh mah. Tak kos kitu teu beres. Nah ieu kuaduk dirinci lah dirinci. Lamun teh manunduk dirusakna harta. Beda jeung nyawa. Harta mah bisa disodakohkeun. Nyawa mah kan teu bisa. Berarti kan muliaan nyawa batan harta. Naonan harta. Mulia sateh lamun ku urang dipake ibadah tajang masjid. Mulia sateh mun kurang dipakai ibadah jang ke Mekah. Mulia sateh mun kurang dipakai ibadah jang nyantuni fakir miskin. Mulia sateh mun di jalur nu bener. Ketika di lain jalur nu bener cilaka harta. Hisab halaluha hisabun wa haramuha iqab. Nah ieu perbandingan harta jeung nyawa. Naonan harta mah. Maka ketika aya jelema deuk ngarusak harta lain ruh ku sebab patokanana meunang diibahahkeun dibikeun ka batur, maka urang teh teu wajib nahanan harta, teu wajib wala yajibu daf'u an mali. Meunang mah meunang dipertahankeun kurang ngan teu wajib. Tuh mulai tah urang keur naik motor kuarikan usim kuari mah aya 2 motor nu hiji ngahadang set nu hiji di tukang usim kuari di Indonesia keluaran Palembang ieu keluaran Lampung ieu modelna kos kieu ieu di hareup tukang aya langsung motor urang deuleu di hareup di tukang tapi kan ai urang boga kawani mah ngan opatan sedengkeun 10 40
Aing mah sabelah ieu 40, 80 kakara opat. Ceuhil ku aing. Lawan ku aing. Bukan motornya tetapi harga diri gua, tahu lu. Gua lahir di sini, ini tanah airku. Engkau di sini, namu. Goblok kamu. Tidak tahu, nih gua ini adalah yang ngagegeh di sini. Apa itu ngagegeh? Penjahat kayak ngagegeh. Gua ini kepala suku di sini. Cek penjahat kok kecil, jangan lihat kecil badannya, dalamnya banyak perempuan yang robek sama gua. Wah, teberes ya, teberes. Ngaco ya ceknya. Ayo sih. Ayo. Sia ulah waka main golok, ulah maka main pistol. Ngadu jeung aing heulanan. Motor aing sabaraha hargana tah? Konsina, ya di kantong aing. Aing katikem ku sia halal tak konsina. Gelut sia jeung aing. Eta nu boga wawanen mah kitu. Ayo, maju sia. Memeh maju, aing lupa sia. Apa ya teh jagoan? Lu jagoan lagi tuh, set, nah, ayo, dek saurang atau dek opat nyerang ka aing kabeh. Ayo, tantangan. Ieu aya nu terjadi, urang Ciledug digawe di dia di bandara. Tek motor, poho, wallahualam di mana di Nordal sepi dihadang ku opat. Turun ya. Nih gua anak Betawi. Lu paham pitung? Lu tahu gak sih pitung? Gua cucunya. Eta kan ngagos ngaranna. Pokoknya kalau gua belum dilangkain mayat gua, jangan dianggap gua ini cucu daripada petung. Ayo lo. Gelut ceritana opatan dinya. Menangnya nah. Menang. Masya Allah. Pas ngeluarkan belati tusuk itu dak. Mandek belati di dia. Cekel kunyana. Potongkan. Klek. Lagi belatinya mana. Orang Ciledug hebat eta. Orang Ciledug Masya Allah. Akhirnya terus bebe aja kakula isuk-isuk. Soek nah. Kenapa itu? Aduh saya habis berantem. Terus menang saya. Tapi saya takut hati saya. Aisyah gelut menang. Aja sieun hasil lakon. Takut dijaga lagi saya. Ayah kasih itu atau budak. Menang jana. Motor ayah biasa. Dilawan. Eta cerita ungkulan berarti. Kuari orang naik motor. Set. Motor. Mangga baik. Kaji. Tiba-tiba los yang sialos. Kenapa? Udah gajah. Jangan colek-colek saya. Saya penjang gak bisa, puasa juga gak jarang. Udah, saya mah udah sono. Aman, ngenak ye. Aman, aing hadena ge aing teu ditembak ujian. Sapira motor aing bisa ngahutang deui di dealer. Ja itu ge ngahutang ieu. Aman. Ya Allah. Wala yajibu dafu'an malin, teu wajib ditolak, ditahan. Mempertahankan harta ente. Ngan sakadar menang ngan teu wajib. Tapi lamun budi yakni parji wajiban betul. Wajib mempertahankan parji mah. Lantaran parji mah kapan teu bisa dihadiahkeun. Teu bisa diibahahkeun. Teu bisa dimanggakeun parji mah. Kulantaran teu bisa dimanggakeun menurut agama, wajib dipertahankeun. Urang lalaki kemudian urang boga pamajikan urang dek ditumpahkan ku batur. Ulah ngamanggakeun. Mangga-mangga saseubeuna. Goblok cak pamajikan hayang ngeunahna doang. Ai keur bobogohan sampai di mana? Engkau akan kulindungi. Eta ngabubungah pamenang kabogoh. Jangan pun ada yang menghalangi, ada yang nyolek
kakak kalang dadan lagi. Wah raja, padahal kuru bawaknya. Ini ngomong sagudang gitu. Diharapkan kabogoh. Coba-coba ceknya itu. Kunaon ai geus dikawin dek ditumpakan batur. Mangga. Ulah gitu tetap kudu ditahan. Lamun aya jelema dek garusak kehormatan pemajikan urang, lawan urang. Dek garusak pemajikan urang, lawan. Dek garusak tatangga urang, lawan. Dek garusak batur si mbak dek ditumpakan lawan urang. Urang mempertahankan bukti baik rupa majikan urang atau anak urang, dulur urang, tetangga urang dibunuh, pae syahid. Masya Allah. Teu kudu syahid dengan peperangan di Jakarta, di Ambon teu kudu. Tah. Urang mempertahankan kehormatan terbunuh, syahid urang. Ya Allah, ya Rabb. Mantak sing hade besi aya tuh aya nama ambalaya ngan kuari teh urang serba salahna lain naon nagara urangna lain make nagara Al-Qur'an kuari mah kulantaran hak ajasi HAM ka anak kena sanksi. Udang kuari boga murid, kemudian majahan ngejah. Pandai baheula mah make pangitik. Asal teu bisa cepret. Kuari lamun dicepret kitu murid lapor ka polisi, urang kena sanksi. Urang. Nagara beuki acak-acakan ka dieu beuki acak. Deuk kumaha ngadidik ka murid. Nu madak baheula cerdas, madak baheula palalinter lantaran guruna tegas. Coba lamun baheula di keresek mama nu mantak muridna jara di kieu ai kabeh ketegasan mama asal aya jelema henteu berjamaah digejeburkeun ka empang bus ku mama ka empangkeun santri teh naraon sia caricing di dieu boro-boro nanaon berjamaah ge teu aya teu daek dijeburkeun ka empang mama eta mun aya jelema mun aya santri kemudian santrina teh kaluar bobogohan cokot ku mama talian ditihang kan kajawan eta kunaon eta bobogohan kan arembungeun kawehan ditazir ngaranna tazir. Nah eta kan kuari lamun kos kitu urang ka murid da muridna lapor ka polisi atupan guruna ditewak kiai cenah kuari di penjara kunaon mangkitikan guru murid ngagejeburkeun murid ka empang gara-gara teu berjamaah. Ini kumaha coba yuk jak kuari makarar itu makin dikikis pendidikan takdib terhadap agama makin dikikis setik Amerika teh jualan mimiti asal narima baik ke demokrasi geus narima kemudian den deui poin hukum anu mengkikis agama terus beladi terus datang ka di urang dipermasalahkeun azan bae geus anu mempermasalahkeun kemudian jilbab baige di Perancis geus dimasalahkeun kuari ka urang dan lain-lain sebagainya. Dagangan demokrasi Amerika teh setik lakun teu. Sodorkeun tentang ulah make jilbab ternyata di urang ngamuk redam deui. Sodorkeun ulah azan di tengah-tengah kota lantaran di kota teh kapan campur antara Islam jeung kafir urang hudang redam deui. Jadi lamun urang teu boga kakuatan mah atuh